seni Guriang Sunda anu beralamat di Desa Cinanglaya Kecamatan di dia alhamdulillah hatur nuhun tos diangkeun di acara pegeralan kesenian minatnya memperkenalkan kesenian khas Sunda khususna warga masyarakat nu aya di dia. Pangitan mung sakitu tim Sukuring punten bilih aya ucapan pamahaman di Sukuring buh nati nayaga sagadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Cek assalamualaikum heula atuh da teh teh seueur penonton. Assalamualaikum. Batuknya. Batuk. Ya, kita di saha, kita di mana? Cik atuh nongongna itu penonton pada ningal. Kita sarang saha. Utrit. Oh, buncir teh di mana? Tinang laya, ai ka dieu teh bade naon buncir? Minta duit. Kumaha itu jual minta duit wae ieu. Minta duit sabaraha ieu? Mana 700 naon? Tuh kalau di pasar apa kurun, aduh. Ya ku si Abah tos di pasian artos, cik ku abi bade ditaros. Biasa ngaos henteu ieu buncir. Biasa cik kurang tesnya buncir teh gagetret mani kana tuh laut ceuik ageng teu ceuik. Ya, tuh ku si Allahu Akbar hatur nuhun di jalur kasiron. Tuh buncir. Tuh hatur nuhun cik. Biasa ngaos henteu. Oh, urang ngaos hada teh biasa. Oh. Alhamdulillah ulah duit wae pan tos diparsihan. Tah tos kieu teh tos dipasihan atos paling ngaon deui teh ngaos atos, dipasihan atos. Naon deui hoyong naon deui? Joget. Biasa gitu. Oh, sok atuh begitu mah. Turun deui atuh barudak sadarana biasa buncir mah cik kurang tanggap buncirnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
penampilan di Lingkung Seni Goreng Sinambung sakitu ayeuna punten deui aya kalepatan kusin goreng khususna ti omongan Lingkung Seni Goreng Suna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Suna yang beralamat di Jalan Sinanglaya, Desa Sinanglaya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Oke, tadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya udah pada nonton kesenian reaknya sendiri. Betul. Dan saya pribadi udah baca-baca tadi karena kalau dari sejarahnya sendiri mungkin akan bisa ceritain sama ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Boleh. Biar mereka aja selain bisa tahu tadi ngelihat kesenian reaknya, Ya. mungkin bisa tahu sejarahnya juga gitu. Boleh. Kalau untuk sejarah lebih dekatnya sama ini, ada kesepuhan dari Sinanglaya. Ini sama Mang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Itu kanggo abi mau ke bahasa Sunda we nya. Kanggo nerangkeun reak. Kumargi kanu naon heula ieu teh supados jelas. Sejarah. Ai sejarah reak mah kapungkur mah abi sareng saur guru abi gitu nya. Nya di daerah Cinunuk, di daerah Tanjung Sari. Reak teh istilahna mah ngareah-ngeurah, ngareah-reah, ngaeuyah-euyah. Nyamung ku aya waditana nya kita ku waditra dog-dog. Bisa kalau- diterangkeun hiji-hiji gitu nya. Iya, boleh. Anu alit tihtir, tilintit panggeuing, anu ageng tong, palintong, anu hiji deui anu rada ageng brung, panu itu badublak, mung sering ku barudak ayeuna mah disebarna bangpla. Bang Bangpla. Bangpla. Kalau bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Bangpla. Kenang idung lah jadi mamah na eta dinu parabot eta. Ngan aya teu dicana hiji deui nya eta bedung. Mung wadrita tinu tadi dipaenkeun paninten eta barong nya. Barong nyata nahala mukana beureum, jawrig nyata ngalambangkeun hiji hawa nafsu manusia anu kedah bisa dikenalikeun ku urang. Supados teu siga lamun sejarahna reog mah di tahun abi bisi salah nerangkeun tahun sabaraha-barana mah mungnya saur ieu di tahun kapungkur mung abi nembe ngagarap mah di tahun 2017 gitu. Sejarahna leuwih supados leuwih terang leuwih jelas nganggo sejarah kanggo reak mah biasa ka Ciguruwik Cinunuk nyaeta ka Abah Kundang Juarta Putra eta nu ngageugeuh anjeunna reak nu aya di Bandung Timur. Eta pun guru abi ge atuh nuhun nya teh sakitu. Jadi mungkin kalau di bahasa Indonesiain reak atau reok itu artinya bersorak-sorai gitu ya, beramai-ramai gitu ya. Iya. Kalau dari topengnya sendiri tuh melambangkan katanya kita tuh sebagai manusia tuh harus bisa mengontrol hawa nafsu ya. Menarik juga ya maknanya ya. Wah, tepuk tangan lagi dong. Mungkin sekian aja buat akang-akang yang udah bersedia hadir. Terima kasih yang udah sharing Sama-sama, juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak ya.